di teh awas wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung berem tuh di luhur tuh ija luhureunna nya fauqa eta tuh di hadapan tah ngaranna tat hadapanna eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makania aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasar witi nyaho ari kasar niti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah oh sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fu fu kana luhureun sia nyaon teh ka haji Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana watu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngebahas fauqa bae ge moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka dieu jurusana aslina fauqa mah aslina makania geus digunakeun kaluar makania engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula ge teh bisa emang ngajalanan teh majaz beungan kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol siap bahaya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak moal kaudag ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae ge hese fauqa geus banding ulah dia aja cek ulah mah uyang teh udah bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hambana kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel atuh malka cekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngiceupkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh makeh tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh eueuh nu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya
eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu noleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana nerakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cak pejabat ge nang Allah eta ngan sia deuk dikamarakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka nerakakeun teh Gusti ai abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing ai abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae Gusti pan kitu amat eta kumaha aing wae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing aju ku ari di ka surgakeun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cakenan tetep abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun ge tetep abdi mung ka neraka Gusti panas bu malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ya ta'adil lumantak di dia diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga bibawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayu abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala
haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol yu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon pabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu leuwih parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia pada eta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasulullah di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali-wali sultan-sultan aulia nu aya di Indonesia jasnya orang Indonesia aya wali sanga nyaho aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta sama kerebekeun aing tah mah batur sia keneh penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pas ya teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ke neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Quran cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih na nang abdi tah eta can ka harti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon haju tak aya keretak aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton
eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang John terus John ulah datang ke eleksi ya Nabi gak lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae ngoal pan Nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek teh malam Senin embung malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna henti di darakai kuring panas gas aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeusna dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna eta jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka rasul aing pan aing nyampekeun ka kawali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeusna digerakkeun ku dai da'iyah pengajak penggerak di jero hati anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeunna nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si aju nongtong si ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh ta eta nu ngertegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus semua di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggeusna berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean nama nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam Minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan sak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri Joni cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana di hareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh andeuleu maksud sia ye al khabir
maha uninga kajero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh pauka ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al-khabir nyaho kajero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh jus ya berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kadua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lumpat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana rangka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al-khabir cek Gusti Allah mahanyaho aing ka jero batin sia golek-golek di hareupeun kaca haju nyisir anu rapi haju make baju ge henteu sambarangan rapi haju sia tiapan deuk ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teh diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandeuk naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diterus ulah dibukakeun keheula can anggeus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener muhun Gusti entos Bulawa kantos-entosan lantaran sejen ge bakal jarwa jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeunana mangan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M enggak bisa Pak pokoknya Pak tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lain yang nggak tahu 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang-barang itu
Jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus, ya udah 1M laksanakannya. Oh iya, kenapa nggak di kantor? Jangan banyak ngomong. Udah, iya udah transaksi. Set. Panaing tehnya, cak Gusti Allah. Panaing al-khobiru. Kita bisa milih di kawan akan Gusti. Pan Gusti ge obir. Tuku bagus di bae. Eta kerebakeun aing ta eta Gusti. Bisa milih di kawan. Tanyakeun ka ditu ka luhur. Sia nunjun jalan ge. Pan sia pimpro. Abdi ge diteken di luhur, Pak. Pak Gusti gitu. Eta keur carita leutik. Keur carita Bank BI. Keur carita Bank Senturi. Keur carita Bank Citibank. Orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank, bank internasional yang harus ditandatangani oleh Presiden Bank BI. Ketika mali teruskan lah bukan enggak internasional lima urusanana. Pas kitu keneh bae sarua bae. Panggil pan aing al-khobiru ya. Sia kiai kan kunaon sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain dek ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang masur sia teh hayang disasalamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al-khobiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia ku ari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah. Tuh manya Gusti saya pilih sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh menang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir inggis dikorek kabeh ka jero. Siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu ka balaraja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abeh ulah kanyawan pan geus atuh Gusti izin lek naon teh sia Gusti mah nyaho nganjang kan jahe di situ aduh kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae ku momun kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh sia nu manta ka tukang guru teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon sia mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan yeuk meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae tah mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uning al-khabir anu ngan sakadar teh hayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al-khabir aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al-khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al-khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah al-khabir nyanggakeun tah kuari
geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun ku ari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres geus komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu hei bedak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ya nah kuduna mah kitu aya hayang mah tahlos mantep jasa ieu mah lain oh sianya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah ieu lah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika orang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing ge obatan kukumaha ge aya wae gering mah tu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah ah endek aya di obatan mah syariat ja urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat tetep tategenana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya tetep tatagenana meunang Allah syariatna ngawarung tetep tatagenana ka Allah syariatna dagang tetep tatagenana ka Allah syariatna digawe tetep meunang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat ku sungut asupkeun ka jero hate syariatna karak rada salamet rada keneh teh gencan masih kedencan rada doang tapi lamun geus luhur pangkatna bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah hakikatna memenang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kana fatul muin fatul wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zahir doang ke geus ditapakuran jeung dimuraqabahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan meunang saha eta teh meunang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa neuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam lamun ditanya aya tahu aya lamun ditanya belah mana wallahu a'lam nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tu kos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti dijalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh
antara dunia jeung makhluk geus teh kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleu nama di dunia lelempangan korenganan airoh nama geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina jembatan Shiratal Mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah eueuh nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah wa iyam saska bi khairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadian atuh kumaha Gusti Allah fala rada li fadli cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani alima wa la mu'ti alima wa la radda atuh eta teh nu kurang dibahas teh lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala muti alima mana eta mualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala rada lima qada eta mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge naon sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu mentek ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh diriwayatkeun ti Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas kuntu radi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam bocah oh ya bunda ya anak king ala wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teh mun diurukan beberapa kalimah nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun Pakultu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga kumane Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah karasa jasa deukeutna Gusti Allah karasa babarenganna Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pake aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang dek ka Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ieu datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ka mana ieu ka Padalarang jauh kene Bandung tereh kitu kan kabeh ge datang ke Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk pae ka ditu ka akhirat tah ku ari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh lebab ieu keur di Karawang geus deukeut apa jauh ieu jauh kene sebab kurang kakarak ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allah tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah ibadah maneh ka Allah keur roho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas aya di urang ta'aruf ilallah pake deudeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rifka bisyiddah ketika orang susah, ketika orang gering, Allah bakal mere ka orang rahmat. Lamun orang keur sugih, kuari ibadah melalui harta orang,
urang keur sehat dakwah urang teh salat urang teh tahajud urang teh dek teh kuari ring sidah ngaranna urang pasti hamuriring hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah kuari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari geus sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dah gering Gusti cek bahasa urangna cek sombrana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing teh maja kamari mah tilok ka aing tilok Allahan pan kuari Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allahan jai mah ngadenge Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti urang mana ciku papaingan urusan los ku sia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tulunglah ka Allah faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayadruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun labi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh dikodona moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen ku kumaha waj'alillahu wa'mal billahi syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifala maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta dukhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul sok asup waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika
biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus modal kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifala wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir tilu kali ba'da maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin eta lah doana lah geus ara hafal kabeh eta eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan pelebah ngadoana pelebah ngadoa ieuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta oh hayang bukti dibuka kunyana bajuna nu ieu diasup tadi dileukeun ku mana aya ke bulu kali kebelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an buka wala haula wala quwata tu kasubkeun ka jadi rasa ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil namun urang hayang naon di Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tah masa kopiah Mas Jawa dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungahan wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah wiridna ieu bada maghrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif
abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyanggakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeup bae di ditu mentak cak kiai nu deukeut sarua sok da bala cekeun lah teu madengkeun ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah, nurut ka Kangjeng Rasulullah, tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah ahli tawakal ahli yakin ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah la taj'alhu mutashabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.